Lu cium patung teh nya bulu nage jiga inum budak. Kenaon mana bro? Sep, kemana mana gaya gitu Kalahkah gitu bro? Gak tuh pegawaian teh. Lain ngalah suluh weh. Gaya mana setelan kuat 3 dewan. Mana gawe ke mana Sep? Setelan gitu Pengantor. Gaya ngantor mana? Kali ya setelan geus kieu atuh bro. Ngar sia teh ngalah suluh wae mah. Kumaha? Gak ada geula. Dasar racun. RT keur naon? Oh, pan ieu keur ieu. Be, kitu jeung kitu we gadag teh RT. RT gadag gitu mah moal beunghar-beunghar. Bae Awas urang atuh ngantor RT. mung Hayu rek milu. Dasar jelema burung gawe ngaduke make setelan gitu. Bu, kemana si Asep si goblok gue sih, no? Kayak Ecan balik-balik, Ecan datang-datang nges beurang. Nar tadi kemana, nak? enggak penting teh malah banci gua. Aduh. Bu, nata kira-kira nana ta mawa banci jelema lieur gitu udah dadu bangkong. Garada wae beunghar mah moal ieu teh Bu, eta si Asep ku aing da ada payah ki karektor jeung Asep di mana wae bebal. Hampurawa penting capek jadi karek hudang Sia bebal geus ngabohong teh wayah kieu karek datang ceuk si Nana eta cenah maneh mamawa banci sia 2. Dibawa ka mana tuh besi bohong? Tanyakeun ka haeu Mang Nana. Wah, urang teh katipu penting teh hanas dibawa tanya teh awewe arep teh batangan sia wa. Nu matak oge tah batangan oge kusaha meureunana teh ayaan di opi mah meureunnan. Boborah di opi wa. Anu manehna jeung urang gegedean keneh nu itu. Atuh sia enak rek digawe ka baca baju gaya aduh eta mah pas ka artis-artis lain sia teh gancang teh digawe lah. Nya eudeuk atuh wa urang teh dek gawe saha nu moal digawe. Sosok hari kitu-kitu teh mah maneh gancang disalin. Tuh digawe lobak digawe tuh jeung si Bang Nana karunya sorangan. Saya ditegor ku Mang Nana teh. Heuh anu penting mah cik ngagosok tong loba omong. Jiji gancang tuh digawe. Begal. Sia. Oh jadi kata orang bentong eta na euy. Nah eta jadi kitu si Asep. Kemana si Asep? Nah kan jero si Asep teh na. Si Asep teh ka mana? Geus beres eta. Tas bebenyit ka mana? Si bebal. Si Asep teh geuning eueuh. Mangna ka mana Mangna? Mangna si Asep ka mana eueuh? Sep. Iya wah di dieu wah. Nah si Asep sorana di tukang keur naon cenah si bebal teh. Eta si Asep kalaka. Asep keur naon eta Asep? Kalaka keur ngomah wadah aduh. Apaan kuat ditah ngagosok. Ngagosok we urang mah ieu teh. Nu agung nah rupiah. Kalaka ngagosok piring itu nu menang aci gosok teh lain piring. Ampun. Panya teh tah ngagosok piring wa. Goreng gawe, bebel, sekecan, ada mending dia sali. Tuh digawe, ngerakeun aing, ngerakeun. Bepok aing hakan. Siap bener. Aduh, cairna geus. Saya benerkeun cai siap. Ieu saat. Siap, wa. Nah si Asep kumana kuat eueuh ieu gosok saya teh Asep. Gacangan Asep cai deui teh ieu aing garing tuh tingali. Ya wa cai wa. Hah? Aduh anjing bae cai ata-ata mah heuneum aing eta bener cai keur ieu goblok ampun. Jengkel aing jengkel jeung sia teh jengkel. Apa sarua cai? Letak aing mah jengkel anjing, jengkel. Aduh, kadang-kadang cai teh eta tah. Ku aing geura dibanjurkeun jeung cai salah sia mah ditanya ku mau cai saya merah cik. Minta cai dibere cai kopi salah. Minta cai ieu. Lieur aing gadag teh. Kukulut. Terus ku sia ku eta ku aing goblok. Naon wa maledung teh kawas ka anak tere wae wa mah. Aduh lapar na we.
Ayo orang dahar heula, ayo ngopi heula yuk. Ayo, orang ngopi heula. Ayo nak ngopi ya. Aduh, karek datang jual ngopi aing oge acan koplok lain disalahin teh tadi teh. Lapar atuh wa, malum orang duda nu masak di imah wa. Lapar wa doh. Aduh euy, batur ge acan maneh jang kasep euy tulang babel sia teh. Geus bae ge geus jelebak. Teu gablek pikiran disalin heula, ngas disalin digawe langsung karek ngopi. Bae atuh wa di mana tukang bangunan make batik. Gaya-gaya atuh saeutik wa. Bu, si Asep kemana? Aduh, gerak itu ke keluarga. Bual geo. Nah si kabayan cetel lain. Nah. Wih, tinggali. Itu. Mana Asepna? Itu. Air astagfirullah eta. Bool teh si goblok anjing naon ieu bool kitu mana ka dieu sakedeung. Ka dieu heula sakedeung. Naon? Naon ieu? Ka dieu heula sakedeung. Kumahakeun ieu teh? Alus pagawe ieu atuh da tire rancar. Lancar sok urang cicing kieu ke syukurna kayekeun. Ibarat di Banjalu di patung esi. Kayak ceklan kieu kitu. Ieu budak ieu mah. Cangeran teh. Asep Sonjaya. Aya Sonjaya, ngaran mah. Aya naon ieu? Aya naon? Cicing rek dipariksa sakedeung. Pariksa tak kitu. Cicing. Tah urang. Urang taplok we lah urang jeung patung. Heeh, sok. Bener ieu. Hah. Keban ke di beang teh alus juga patung. Hah. Aduh, inilah lah duit berak gajian teh aya aing. King, dia King. Siap ya, seberapa King? 3 poe. Aduh, punya cepengan 300 oh. Dah. Mana si Nana? Mang Na dia. Oh, orang gajian wa. Ari mana gajian naon gajian teh we? Apaan mana teh digawean ge ka kayeuna? 2 poe wa urang gawe teh kamari jeung ayeuna pan. Urang mah teh gajian we. Apaan mana teh digawean ge ka karek sabaraha poe? Jur hayang gajian teh. 2 poe wa urang teh 200-eun. Oh hayo atuh tah. 200. Nah, 200. Ngan maneh boga hutang ka uwa 300 teh. Hutang naon wa? Apaan penting gidingan kasih cek si Mangna mawa bencong sia ka aing nginjem duit. Sok bayar 300. Pan urang lagi gajian aja 200 wa. Tuh, piraku kudu bayar 300. Kadeun ah, hiji tah. 2. 100 deui mana? Oh. Aya teangan dina saku. Dasar aki-aki aing gajian ge jadi nomokan. Tuh, piraku wa 100 deui tega. Ku aing digubug segede. Enggeus ah. Ieu bagian uatan nuhunnya. Dek ulin aing ayeuna mah. Aing percuma gawe ge bea ku kasbon. Gajian teh teu narima duit acan. Ari aing teh dahar jeung naon deui.